Teu karasa ieu teh waktu teh geus burit geuningan anta karena barudak teh geus bareres maranina ta ku aku teh nya si baju seusahaneunana teh diasupkeun kana mesin jeung caina teh leutik bari nunguan cai ieu teh nya ceung engke we digelingkeun bada caina ge can pinuh kana seusahaneunana ta ieu oge tadi teh aku teh geus naheur cai nya ce terus geus ngagolak kitu ta dikana tekokeun ieu teh geuninganan aya sangu saeutik kagok ieu teh nya urang arek meuli heula sabara ka warung jeung asin jeung pokona mah jeung sajabana nya ieu teh pokona mah arek barang beuli heula heuda arek marabeula sing bada reunceut da engke teh nya sangu anu eta teh nu digoreng teh jang barudak tah urang mah engke marek nyangu heula we jeung salaki mah tapi sameme digunakeun ieu mijikom urang eurikeunna si sangu poena nya ieu teh tah urang eusikeun langsung si beas teh kana mijikom da sanguna ge geus eueuh gitu dieurikeun kana piring teh tuluy we ku urang teh dikumaha heula ieu si beasna teh ngarah bersih pokona mah ngarah teu aya bakterian pokona mah ulah pokoknya dikumah sing bersih diisikan sing bersih pokona tika kinclong ngarah beasna teh teu gancang bau haseum tah beres diisikan langsung we ku aku teh dicolokkeun kana mijikom jeung tong hilap di caian bisi teu asak engke teh maksudna cetrekeun maksudna teh geus nyetrekeun sangu ieu teh urang teh nya tadi teh geus balanja oge bari sabari jeung mama lemon jeung asin sagala rupani pokona mah nu kabutuhan nu diiman teu kabeh eta oge pokona nu geus beak we sakira-kirana nu geus eueuh da duitna mah nipis ce geuninganan teu karasa ieu teh si katelna teh si bawangna oge si katel itu kunaon sing pabaletot ke ieu le tah maksudna teh si katelna dieusian minyak tuluy si bawangna oge geus digoreng dikusrang-kasreng si endogna ge geus asak asupkeun si sangu teh digurang garing pokona diguar gaer diaduk-aduk maksudna teh ya Allah ya Robbi ieu teh kunaon nya bibir teh masyaallahu Robbi ieu teh geuninganan si caina teh pinuh teuing nya ku aku teh dipiceun heula da arek disanguan la ilaha illallah maksudna sabunan kunaon ieu teh ngomong teh nya ari hitut bentes geus aing ngomong pabaletot la ilaha illallah beres disabunan tuluy we ku aku teh digilingkeun deui antep we teu kudu ditungguan da ieu mesin-mesin giling we sorangan tah ya ge teu hilap oge nya ku urang teh geus disamaraan pokona pake penyedap uyah pecin pokona mah di dinya teh masako diasupkeun teh hilap oge si kecapna urang asupkeun eta budak dua oge ngahalang-halang hiling mama teh pan keur nyawa video ieu teh kunaon eta budak teh nya halangan ampun da aing cekeng teh cung urang ngajalajar burukeun kumaha rek dipasian sangu goreng ya mantap ya pokona mah nya sok ku urang teh digurana si keke da keur ngasuh si Jia keke burukeun geura mama ejek si Jia teh mama make di video urang teh pan erakeun bae atuh kagok lain mah enggeus heuh biasana ge sok di kade video aing mah kunaon heuh pan bieu mah cenah mama urang teh cenah ruas wajarkeun teh langsung aya dina HP meureunana engke teh urang era sok disebutan ke baturan cenah